Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nempakeun nami abdi Pauji Wibawa ti kelas 9A. Di dieu abdi bade ngadamel tugas praktek ujian basa Sunda. Judulna ngadongeng si kabayan jeung monyet nakal. Di hiji lembur aya lalaki nu ngaranna si kabayan. Manehna teh kawentar ku kalakuanan nu sok lucu jeung rada malas tapi pinter. Hiji poe si kabayan indit ka leuweung, rek neangan kai bakar nalika keur ngumpulkeun kai anjeunna ningali monyet nu keur nyokot buah jeung ngadahar bari nyampakeun runtah ka mana-mana. Si kabayan ngomong, "Euleuh monyet ulah sakahayang kitu atuh kudu beberes oge." Monyet teh teu ngadengikeun malah beuki nakal. Tuluy si kabayan boga akal anjeunna nyimpen buah dina karanjang sarta pura-pura ninggalkeun eta. Monyet datang tuluy asup kana karanjang rek nyokot buah tapi si kabayan gancang nutup karanjang. "Kapanggih ayeuna ulah nakal deui nya," ceuk si kabayan. Monyet jadi sieun, janji moal ngaganggu deui. Sakitu wae anu tiasa ku abdi didugikeun dina video ieu. Hapunten bilih aya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Muhammad Rehan Pratama ti kelas 9C. Dina dinten ieu abdi bade ngadamel ujian praktek bahasa Sunda. Dina kesempatan ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara singget ngeunaan pentingna ngajaga kebersihan. Ku lingkungan anu bersih urang bakal langkung nyaman nalika diajar sarta jauh tina sagala panyakit. Hayu urang babarengan ngajaga sakola urang, sangkan tetep asri serta bersih. Kumaha anu dipikaterang kebersihan teh sebagian tina iman. Upami urang ngajaga kebersihan, hartosna urang parantos ngajalankeun parentah agama. Ngajaga kebersihan tiasa dikawitan ku hal anu alit, sapertos miceun sampah kana tepatna, serta ngajaga kebersihan kelas urang sorangan. Rupina sakitu anu tiasa kapihatur ku sim kuring. Hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.